malaikat malakal maut datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya. Kalau malakal maut. Kenal. Nyebut nyawa sambarang. Nyebut nyawa. Di belah mana sih nyebut nyawa yang kain? Ayo. Di belah mana? Di belah mana? Ayo. Melalui sungut-sungut aing mengalami aja Allah. Melalui mata-mata aing memandang karena mujizat Allah. Melalui jari aing ngadenge karena kalam Allah. Melalui suku-suku aing kan berangkat menang Allah ke Gunung Kusina. Leun geus pernah dibere ku Gusti Allah aurat. Udah panas ya nyambut nyawa aing. Hayo siapa aing? Ditonjok eta. Malakal maut ditonjok ku Kanjeng Nabi Musa sambarangan far buta malakal maut. Baru Kanjeng Nabi Musa mah buah gajah diciptakan ku Gusti Allah. Bahkan Kanjeng Nabi Musa mah lamun keur marah, ieu na ieu huluna ieu sirahna ieu kaluar hasil. Kaluar hasil Kanjeng Nabi Musa mah lamun keur marah teh ku buah gagana asap keluar. Entak paingan teh Kanjeng Nabi. Lamun urang keur marah berarti aya seuneu di awak urang. Seuneu ku dipareuman make cai. Diajar ku Kanjeng Nabi orang di pagahan orang lamun marah keur nangtung gegeran diuk. Urang marah ka sawe. Ulah tugas ulah cangke. Setan di dia wah, hayo. Tapi orang lamun keur marah diuk geura. Marah urang lamun diuk masih kena geter kena marah berarti seuneu aya kene di jero hati urang ngedem. Lamun ngedem masih marah kena mandi tiis. Bener kok kita mandi. Sahabat praktek begitu marah teh jelema inget ka ucapan Kanjeng diuk masih marah kena bae ngedem masih marah kena bae mandi. Marahna marantis sebab seuneu antina adalah cai. Di awak urang aya seuneuan pandian beres. Nu mentak dina thariqah mah lamun peuting teh kan urang teh embung salat, urang teh embung ngirit aya setan. Setan kan seuneu pandian. Dina thariqah mah pas itu pandian jebur bae wasak. Seuneu paling ka setan. Lompat setan, urang kan tirisan SD. Setan datang deui, tidur nih. Setan diciptakeun dengan seuneu. Aya di awak urang panas, mung ngajakanna mung salat mung, wirid mung, maca Quran mung pandian kira ge. Mandian dengan penuh keyakinan. Ieu teh mandian seuneu. Seuneu aya di awak urang pareuban. Seger. Lamun haji urang teu mandi, atuh setan aya di awak urang. Embung urang. Atuh urang boga pikiran asana aing isuk gering. Boga pikiran mah aing pandian dieu mah isukna gering. Sebab nuturkeun keyakinan urang gering. Tapi kalau keyakinan dong moal perintah Kanjeng Nabi ya mah moal urang beli moal urang lagi rencanakeun sih dahar rokok atuh bener rencana urang teh bener tapi lamun nanya dahar terus dahar ngirup ngarokok ngirup salat moal tegep bae biasa sesuai jeung rencana urang coba ge pandian urang keur marah pandian tiis minimal wudu. Lamun urang marah langsung dijalan wudu. Urang marah ka pamajikan, ulah di layana ke pamajikan mah kaleng rombeng. Wah, terus bae. Nya ngahing bae. Lamun can dibeulikeun kongkorong terus bae. Kada apel kongkorong, ka tengah kongkorong. Aju pan. Kita dibelikan kongkorong orang-orang.
Urang ngalawu we ngalawu. Nah berarti kabel moal ka tongkrongan wudu. Kalau ini ya ngomong naon ayo geus kepengen. Ya tuh kan aing anu mantak perang ribut depan urang marah itu marah urang marah ribut. Kayak gitu itu marah urang teh tuh mah ribut. Mal ribut punyana di Papuan ini tidak marah kana aing mah marah. Urang ngalawu deui. Salam. Di pagahan urang ku kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ieu kangjeng Nabi Musa mah gagah. Ngedak waktu malakal maut datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya. Ulah malakal maut. Tenang. Nyebut nyawa sabaran. Segala nyebut nyawa. Dek belah mana sih nyebut nyawa kai? Ayo. Dek belah mana? Dek belah mana? Ayo. Melalui sungut aing geus kalama jeung Allah. Melalui mata aing geus memandang karena mukjizat Allah. Melalui celi aing geus ngadenge karena kalam Allah. Melalui suku-suku aing teh kan berangkat meunang Allah ka Gunung Kusina. Leuleuh geus pernah dibere ku Gusti Allah Taurat. Dek mana sia nyabut aing. Hayang sia aing ditonjok malakal maut ditonjok ku kanjeng Nabi Musa sambarangan. Buat ada di lemah. Kacolongan kanjeng Nabi Musa kacolongan. Kayak malakal maut bebeja ka Gusti Allah Gusti. Urang ulah buta. Siapa teh? Musa buta. Bagus Gusti ngaranna Musa. Kula kacolongan cepet biasa kacenah teh. Bencana we bakar. Tambah lain besi tambah lain Cimande tambah Musa siap weh. Dia kuat mal bisa nyambut jauh. Hanya Gusti Allah dikajarkan deui. Jagar. Alhamdulillah. Tugas benar laksanakeun deui. Kuari datangan deui Musa. Allah. Ulah sia, datangan deui. Tanya. Kuari mah lain dek cabut nyawa gitu nanya. Dek hayang maot apa hayang hirup? Mun hayang hirup dek sabaraha taun lilana bejakeun ka Gusti Allah dek dituturkeun gitu. Dek diturkeun hayo. Tah, kieu mah dah. Nyebut nyawa mah mun yakin. Biasa. Kanjeng Nabi Musa bahkan kadeuluhur lamun keur marah. Silahna kadeuluhur. Sahan bisa ngalawan kanjeng Nabi Musa ya posisi kekayaan anak. Bae diciptakeun ku Gusti Allah nabi lupong. Wagah kanjeng Nabi Musa. Ya Allah. Eta batu. Pan eta tenan garang-garang kitu Taurat apa 7 meter panjangnya. Batu 7 meter diangkat. Marah anak marah. Taurat. Wasni. Gua gagah. Urang ngawa batu eta bega kali. Anu berat saya Allah. Kanjeng Nabi Musa 7 meter kebelah itu diangkat ke serang. Ya Allah. Ya malakal maut datang deh. Assalamualaikum. Salam mana deui? Ayo. Bola bagari yang kuari dek nanya. Dek maut apa yang hirup? Wah. Dakwah. Gusti Allah ngamanggakeun besi dek hirup mah. Kita cekel cenah sapi make dampaleun tepakeun ka sapi bulu sapi nu katutupan ku telapak tangan hitung sabaraha rebu sabaraha juta nah eta dirinya umur maneh sakitu. Yuk lamun beak eta
Sudah kata mah pae. Jadi pae kene. Pae jadi bakal pae bae. Bakal pae hirup dicek ya atuh. Aing ke pae pae mah di kuari. Jo, cek malah kalau kiamat sih. Jangan asa-asa nyambut nyawa. Beneran ya. Di bener. Bejakeun ka Gusti Allah mun ke pae kuari pae mah di kuari. Mun kitu mah kitu pae tah terus pae terus asa ka surga we. Yes, mong ai engke bakal pae bagus beak ribuan tahun jutaan tahun eta tadi itu misalnya 1 juta tahun kena pae kene. Naon. Laporan ka Gusti Allah. Laporan deui malakal maut Gusti. Nah, jayang kuari bae cenah. Ayo kuari bae tanya tuh. Ayo ulah ngalawan gitu. Ya. Ulah ngalawan sih ya Allah. Kalau batan dan gaya-gayanya boleh ya kuari bae kena pasang. Keur kuah kena pasang. Atau nanggung, ruku, sujud, lah. Saknya sarwa bae nanggarang kanjing Nabi Musa. Cap nyawa. Itu gagah kanjing Nabi Musa boro-boro setan malakal maut.